Assalamualaikum, Sampurasun Baraya. Sadinten atos baboran, alhamdulillah sadaya rencangan tiasa patepang. Saatos babara purnama di penyabaan. Dina larasan ieu, abdi separa kanca niat bade ninggal pakaya. Nyata ninggal papelakan cengek, mudah-mudahan atas tiasa kaalanya. Kalarasan salah sawius rencangan abdi, Raja Wastana palai seblak. Cocok sigana mendung-mendung kieu nuang seblak nuladanya Baraya. Alhamdulillah aya sababaraha hiji cengek anu tos tiasa kaala. Hayu urang petikan. Sabari abdi metikan cengek, rerencangan abdi mah gigitaran heula. Raos pisan pamiceceun di lembur mah. Hoyong itu hoyong ieu teh tos nyampak di alam. Asal kersa melak, jeung ulah cacandak. Omatnya. Salaresta mah sesah mendak momen siga kieu teh. Kaetan langki, maklum ayeuna mah atas pabelit sareng pangabutuh. Tapi insyaallah urang sadaya sabeungkeutan. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, hayu urang rendos. Di sarangan rencangan abdi anu nerakeun seuneu. Salaresta mah rerencangan abdi hiji deui teu tiasa ngariung, margi saurang nuju ka Kota Intan, Garut ngamina silaturahmi ka mertuana. Mudah-mudahan aya dina kasehatan sadayana, amin Allah. Awit lebetkeun sadaya bumbu anu direndos tadi, teras tumis dugi ka seungit. Satos seungit lebetkeun cai kahuripan, teras lebetkeun endog hayam cekap dua wae. Keng seueur-seueurnya. Sapartos biasa namina ge sebelah kerupuk tangtus lebetkeun kerupukna, ditambih mie, diantos dugi ka saatnya, engke saat sampai dicait. Alhamdulillah turun hujan, sejuk karaosna nikmat hawana. Dawuhan Allah, jadi nikmat Gusti anjeun anu mana anu ku anjeun diapilainkeun. Quran surat Ar-Rahman ayat 1 dugi 18. Alhamdulillah katampi pisan, raos kaci dan nuang seblak dina wanci hujan turut. Dinten ayeuna cekap sakieunya diantos video sanesna. Wassalamualaikum.